Cibulan Linggar Jati Waduk Dharma hiji tempat ternarik para wisata olot budak pada datang Galombira kota Kuningan disebut kota wisata Curug Sidomba tempat nis mojang gelis Curug Sidomba termidang para jajaka tinu jauh para datang Galombira kota Kuningan disebut kota wisata. Dulur sedaya kade penghilap subscribe jeung like channel ieu nya nah ieu berkembang jeung video bisa ngalap poe di upload. Cipurit surya rekam hujan letik ngariri asik kurang digoyang apa-apa koleba isi basi Dirjayati surya mau sasar pakai datang di parengan kiki apa ombak Bapak Kadus, diserang Bapak Kadus. Kayak langit kencang kipas ini, aku dangdut rasa cinta. Kayak timu kelakon dua, yang ditarik rasa gegeh. Jayanti langit kencang kipas rasa cinta gaya buka lalakon dua yang grip pagi rasa cinta balik lagi bos di seranganku Abang Anton Wikri aturan keluarga besar Kinanti aturan Maros Yojim Sumping Cipurit surya rek pamit hujan letik ngariri ikil lapana pati koleba isi basi Dirjayati mangsa sarut nakes datang di pawangan di parengan kiki lapang sisi basi Dirjayati Jayanti kencang kipas ini ngahujangkeun rasa cinta Jayanti buka lalakon dua yang ngedepakeun rasa gegeh arek banget kumadinya arek cek kumadi arek manyun kumadinya rek
Uring moal arek maksa supaya anjeun percaya. Uing moal arek maksa sangkan anjeun tetep cinta. Lantaran arek cinta jurakeun itu mah ilmu kena didikuna dina kairasan rasa. Arek banyak kepul matinya, arek cering matinya, arek bae kul matinya, rek jebleh ku mati dinya. Lantaran arek cinta jurakeun kena didikuna dina kairasan rasa. Arek seri ku matinya, arek manyun ku matinya, arek bae ku matinya, rek jebleh ku mati dinya. Tuh tingali aya jajan dedeg sampe rupa hade renggangna binu wibawa lir ibarat Purnajaya turun sorga. Tuh tingali aya wanoja sampulura awakna lenjang kulitna hejo carulang nyeples Dewi Rati di kahyangan maranehna parengan iki sauyunan ucapkeun pasti janji ijab kabul saksina bapak pangulu payus mantap nurucu ujangnya hidup teh harap jatemen geget raya jeung panurutan balena balenu satekat hidup kasih hidung. Tuh tingali aya jajan dedeg sampe rupa hade renggangna binu wibawa lir ibarat Purnajaya turun sorga. Tuh tingali aya wanoja sampulura awakna lenjang kulitna hejo carulang nyeples Dewi Rati di kahyangan maranehna parengan iki sauyunan ucapkeun pasti janji ijab kabul saksina bapak pangulu ayus makam nurucu ujang nyai hidup teh harap jatemen geget raya jeung panurutan
silih junjung. Tuh tingali aya jajan dedeg sampe rupane ringkah biru wibawa lirik ibarat kamajaya turun sorga. Tuh tingali aya wanoja sampulur awakna renjang kulitna hejo carulang nyepes Dewi Rati di kahyangan maranehna barengan ijik sauyunan ucapkeun hasil janji ijab kabul takina bapak panggul kayu matang guru ujangnya tidak barak jagem geget layar jeung paduka baleendah balengungtung satekat hidup bakal silih junjung. Rambut pirang ngangge kaca soca perang naik motor tampil necis tiga artis penasaran kukuring rek ditanyakeun lelengohan atawa geus rembikan maum di zaman kiwari teu lalaki teu awewe sarua dina HP ngaku-ngaku lelengohan sok padahal di imah geus rimbikan maklum di zaman kiuan teu lalaki teu awewe sarua dina HP ngaku-ngaku lelengohan sok padahal di imah geus rimbitan rambut pirang ngangge kaca soca herang naik motor tampil necis tiga artis penasaran kukuring ditanyakeun lelengohan atawa geus rimbitan. Rambut pirang ngangge kaca soca herang naik motor
tampil netis tiga arti. Penasaran kukuring rek ditanyakeun lelengohan atawa geus rimbitan. Maklum di zaman kuar teu lalaki teu awewe ge sarua dina HP ngaku-ngaku lelengohan. Sok di emah geus rimbitan. Maklum di zaman kuat teu lalaki teu awewe ge sarua dina HP ngaku-ngaku lelengohan. Sok hal di emah geus rimbitan. Rambut pirang ngangge kaca soca herang. Naek motor tampil netis tiga arti. Penasaran kukuring rek ditanyakeun lelengohan ngaku-ngaku lelengohan. Sok padahal di imah geus rimbitan. Maklum di zaman kiuan teu lalaki teu awewe ge sarua dina HP ngaku-ngaku lelengohan. Sok padahal di imah geus rimbitan. Rambut pirang ngangge kaca soca herang. Naek motor tampil netis tiga artis. Penasaran kukuring ditanyakeun lelengohan atawa geus rimbitan. Rambut pirang ngangge kaca soca herang. Naik motor tampil netis tiga arti. Penasaran kukuring rek ditanyakeun lelengohan atawa geus rimbitan. Maklum di zaman kuar teu lalaki teu awewe ge sarua dina HP ngaku-ngaku lelengohan. Sok hal di emah geus rimbitan. Maklum di zaman kuat teu lalaki teu awewe ge sarua dina HP ngaku-ngaku lelengohan. Sok padahal di imah geus rimbitan. Rambut pirang ngangge kaca soca herang. Naek motor tampil netis tiga arti. Penasaran kukuring rek ditanyakeun lelengohan atawa geus rimbitan. Purit surya rekam hujan letik ngariri asik kurang digoyang apa-apati koleman isi basi Jayati usulnya mau sasar nangis datang di parengan kiki papa ombak letik kepating sirih Bapak Kadus, isi basi
Gaya timu kalalakon dua yang gede rasa gede Jayanti nangis jenjang kipas ini ganggu rasa cinta Jayanti buka lalakon dua yang gede pagi rasa gede balik lagi bos di seranganku apa Anton Wiki aturan keluarga besar Kinanti aturan Maros Yujin Sumping Wanci purit surya reka pamit hujan letik maririnci ikil panapati koleba isi basi sirjayati mangsa sarut nakes datang di pawangan di barengan kikilapan ombak letik kepati ngasini sisi basi Jayanti Jayanti tentang kipasini ngahujangkeun rasa cinta Jayanti buka lalakon dua yang ngedepakeun rasa gede arek banget kumadinya arek cerik kumadinya arek manyun kumadinya rek jebleh kumadinya uwi moal arek maksa supaya anjen percaya uwi moal arek maksa sangkan anjen tetep cinta ulah